Ayah bangun, ayah bangun, ayah bangun, ayah bangun. Ayah bangun. Aduh. Ayah tahu gak Apa? buah apa yang bahaya? Buah yang bahaya. Buah bibir. Salah, Buah dada. salah, Buah yang dimakan di jalan tol. salah. Apa tuh ya? Udah deh, ayah nyerah. Ya udah, ayah nyerah. Lagian buah apa sih yang bahaya? Jawabannya adalah buah semangka. Hah? Buah semangka. Iya, buah semangka yang dimakan sama janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Ramang wa bos. Bilang apa tuh ke wa bos? Damang wabo. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hebat ya, kuat banget. Gak ada capeknya tuh orang. Baca doa dulu, Bi. Baca doa dulu. Amin. Ayo coba dulu. Terus juga ada donat bedak wah bos. Kita coba dulu nih donat bedaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nih. Sambil makan semangka dan donat bedak, kita mau cerita apa? Kabayan menang lauk gurame. Isuk-isuk si Abah hoyongan modal. Kabeneran cai di imahna eker saat. Maklum musim halodo. Akhirnya si Abah ini ke wahangan arek modal. Satepina si Abah nepi di wahangan, si Abah buru-buru morosotkeun calana bari gog nagog procot weh modal. Keur modal peporocotan, si Abah ningali di hareupeunana aya gurame badag pisan. Ningali aya gurame badag, si Abah buru-buru newak eta gurame ti ka beunang. Bari nanangkep gurame, si Abah dina jero hatena ngobrol. Keheula. Ieu teh kumaha hukumna? Kuring keur porocot modal menang gurame, tah hukumna teh halal atau haram? Masalah eta mah cenah gampang. Urang bawa we cenah ieu gurame teh ka imah, urang tanyakeun kumaha hukumna ka si Kabayan. Kabeneran si Kabayan teh pernah masantren 17 tahun. Semangkanya tuh pelem banget. Bilang pelem banget wabos semangkanya. Pelem banget. Gancang na carita si Abah nepi ka imahna. Satepina di imahna si Abah ngagoroan si Kabayan. Kabayan, kadieu. Henteu kungsi lila si Kabayan buru-buru keluar. Abah, aya naon? Ceuk si Kabayan nanya ka si Abah. Jadi kieu Kabayan, Abah teh keur porocot modal. Kabeneran di hareupeun Abah teh aya gurame. Nya geus we ku Abah teh ditewak ti ka beunang. Tah ayeuna Abah arek nanya, kumaha hukumna ieu gurame lamun ku Abah didahar. Ngadenge kitu si Kabayan langsung rutret ningalian eta gurame bari ngagerentes dina jero hatena. Eueuh, ieu gurame meuni badag kieu bangun pelem pisan lamun misalkeun dipais. Teu kungsi lila si Abah ngomong deui ka si Kabayan. Kumaha atuh Kabayan ieu teh hukumna? Pok si Kabayan ngajawab, sakedap Abah, urang tinggalian heula dina kitabna. Bari init we si Kabayan maka jero imah arek pura-pura nyandak eta kitab. Henteu kungsi lila trojol si Kabayan geus kaluar bari mamawa kitab. Bari pok si Kabayan ngomong, "Bah ka dieu, hayu urang sami-sami urang tinggalian dina kitabna."
Tah, geuning ieu bah, aya ieu. Aya dina kitabna kumaha hukumna lamun keur modal terus menang lauk. Tah geuning cek dina kitabna ge kieu, haramun wal mitoha, halalun wal minantu. Oh, jadi jang abah mah haram, tapi lamun jang abdi mah halal. Ngadenge kitu si abah langsung ngomong, wah piraku, cing bener ieu teh, piraku abah anu menang laukna, tapi abah teu bisa ngadahar. Tuluy si Kabayan ngajawab, sakedap bah, ulang pilarian deui dina ieu kitab keterangan anu salanjutna. Bari si Kabayan pura-pura ngabukan eta kitab. Bah, geuning ieu aya keterangan anu lainna dina kitab teh, saur dina kitab teh kieu bah, hululun wal mitoha. Oh, jadi jang abah mah huluna.